Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam A. Ya A, ai A di mana wae? Ning nembe dongkap. Astagfirullah. Ate nembe dongkap Neng. Sareng pidamel di sekolah ge nguruskeun administrasi. Eta ge can beres. Ya A. Nah sih kahirupan arang lainnya jantan kieu. Enten kumaha lalaunan geura aduh capek ieu. Ya A. Arang teh ayeuna tos telat perum 2 tahun. Pangawisna teh 20 juta. Sok di mana pikiran tah? Ya kieu ge mikiran atuh sing sabar geura ih. Kumaha sih kalah we janten dosen. Ai kana artos mah sesah, kapungkur, bisnis gagal wae. Tah pikiran 20 juta di mana sok? Tukelah, kalau mau ke mama heula. Pikiran tah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam, Ding. Duh Mak, sarape Mak, ayo Mak calik lah Mak. Jedak deh. Mak, ampura ya, iding keraka dieu. Sebenarnya mah ek curhat Mak. Ya Allah, keluarga iding teh mah ayeuna keur diberi cobaan meureun ku Gusti Allah. Nyaku kituna Peru Mak telat mayar 2 tahun. Nya eta teh kabehna 20 jutaan. Da iding mah bingung Mak, kakarak ge mulang ti sakola. Si Neng geus nyarekan wae. Nyarekan kumaha? Nyarekan nu kitu cenah pikirkeun wae eta. Urang mah tayang apa kudu lunas. Nya atuh aya lunas 20 juta langsung mah teu bisa mah kitu. Ini ada duitnya badag. Iya. Iding mah ayeuna rek mikir kieu we mah lah. Kumaha? Mumpung iding administrasi di sekolah kan nguruskeun. Geus bae lah mau duit sekolah we. Ai maneh tanaonan kikituan mama teu ngaredoan Mu tanaonan. Tiba heula lagi mama teu ngajarkeun kitu ka maneh. Nah, maneh mah juk-juk pemikiran akadinya geuning. Cenah mah kumaha deui? Geus aing geus mentok mama bingung. Sing sabar. Bingung mah bener. Ulah kitu ai maneh. Geus ayeuna mah ulah dipikiran. Pikiran mah pikiran. Cuman neangan jalan anu bener ulah kana korupsi atau nya nyokot duit sekolah ulah eta teh mama teu ngajarkeun. Geus jik ayeuna mah maneh balik we. Ai mah Bisa dicarekan deui mah. geus bae engke we kumaha engke eta mah. Kumaha di imah. Oh. Nya. Ini kemanya. Oke, ku uning jemput deui nya mah. Kan. Assalamualaikum A. Halo A. Kumaha kabarna? Aduh. Uhun. Sok inget nih kenangan arang teh pas nuju bubucina pokona mah. Aduh hanjakanya kapungkur putus aduh. Ieu naon sih abi teh gaduh peryogi ka AA teh. Ieu teh naon sih abi teh nuju ka eta cocobi. Ieu suami abi ka telat hutang. Ieu perum 2 tahun 20 juta cobi. Tos bisnis gagal wae, coba. Hanjaka kapungkur teh kaputus sareng AA. Mun lajangkeun we nya nikah teh sareng AA. Sareng nu ieu mah meuni sesah. Padahal dosen dengan A. Abi ge bingung ayeuna kedah kumaha. Beraku aya kedah uihan sareng AA mah teh nya. Teuasa kedah ngantosan kan
tenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaosa. Ieu aya kumaha abdi teh hoyong lebet ka Unika. Aduh kumaha atuh Bu, ke ku aya sang diusahakeun. Kete mama ge gaduh rerencangan di Universitas Unika. Tah, ai kitu mah gampang atuh. Kang nyogok we mie lebet atuh si Ade. Aya ulah kitu atuh ulah sogok-sogokan. Ieu, cicing ulah nga ieu urusan kolot lah ayeuna mah. Ke siang cuang ka ditu. Kela atunya ibu gentes salah acuk. Emot kene ka abdi teu Pak? Mun pamanya teu inget, basa eta tos bade cemewe teu jadi. Duh, sahanya. Rencangan SMA ieu mah kelas kabungkur. Aya pergi naon ka dieu? Kieu Pak, pun anak teh hayang masuk ka Unika. Uhun Pak, tos jalur SNM, SBM. Tah ieu hoyong lebet jalur mandiri. Bapak hoyong priyogi ieu artos sabaraha? Ke ku abdi dibayar. Duh. Sieun Pak, aya masalah artos mah abi mah Pak. Aduh. Kieu Pak, soalna pun anak teh tos dileskeun ka mana-mana tapi teu tiasa gitu. Jadi nyobian lewat jalur mandiri. Nuhun Pak, abdi teh hoyong lebet ka sakola ieu. Ai Neng minatna tadina bade ka mana? Ka dieu. Salain ti dieu? Keukeuh hoyong ka dieu. Ai ka sekolah-sekolah saja terus pernah lebet. Atas pernah Pak, tapi teu lebet wae. Abi hoyong ka dieu nyandak jalur mandiri ngan hoyong lebet. Bapak priyogi sabaraha? Nuhun Pak, puguhan ge alhamdulillahna rezeki teh aya wae. Upami kanggo anak malah saha nu teu hoyong ningali anakna sukses. Upami tiasa usahakeun Pak masuk ka universitas ieu. Nuhun Pak, Bu, abi ge terang ya. Saha sih nu alim ningali anak-anakna teh teu sukses? Pasti sadayana yang sukses kan anak-anak teh. Nuhun Pak. Danten kieu Pak. Ieu mah sapertos Bapak teh nyogok abi ieu mah. Ai ku cara maksa kieu mah. Kan ieu mah tos teu aya non pendaftaran nu baru Pak. Engke tahun berikutnya baru aya pendaftaran. Ieu mah sarua wae abi teh berperilaku jahat di sekolah abi ieu. Henteu Pak, teu kitu, tapi ieu kan hoyong lebet. Ku abi sok Bapak diusahakeun nomor rekeningna sabaraha ke ku abi ditransfer. Aduh, tarima ulahnya, tapi kan ieu duit haram. Neangan jalan anu bener ulah karena korupsi atau nya nyokot duit sekolah ulah eta teh mama teu ngajar. Astagfirullah. Punten lah Pak. Tenampi abi mah, tenampi beneran. Nah, Ai ka rumah salah kieu mah tenampi Pak. Punten Sararieun Pak. Pak. Bapak oge Si kan ditewak ku polisi. Bapak oge kan priyogi atas ieu teh. Kangge keluarga Bapak, kangge budak-budak Bapak. Sok Bapak pikir-pikir deui ayeuna mah. Priyogi kan atas ieu. Priyogi sih Pak, da bikin nuju aya musibah gitu sareng istri abi. Da eta perum Pak gitu telat bayar. Sok, ieu Sadayana teh 20 jutaan. tuh, ieu aya leuwihna 10 juta bade kumaha? Pami bade abdi ukeun nomor rekeningna. Nuhun sok ayeuna kene ku abi ditransfer ieu. Punten lah Pak. Teu tiasa bener lagi teu tiasa. Bapak mah kumaha sih?
Punten, aya nama bapak, ibu, neng, mangga keluar. Bapak teh kumaha? Ayo keluar. Yo gerak. Teteh teh diajar teh sing balik kan ayeuna hese sakola teh. Kumaha sih mak kan mama tas keluar tas ka teteh. Iya lah. Halo, sih teh gila teh. Kunaon ieu, Bu? Eta nyopet kantong mama Abi. Ayo mana itu si bapakna? Minta aya. Enggak lah tadi. Lu ke kantor polisi jeung aing. Halo, assalamualaikum Pak. Atur nuhun atos ngabantosan istri Abi. Punten Abi sanes kirang sopan ka Bapak bieu. Bapak sok kirimkeun no rekening Bapak atas terima kasih Abi ka Bapak. Abi sanes nyogo ka Bapak. Ieu mah ada berkas-berkas Abi aya di dinya sagala. Punten ya Pak, sanes ieu kirang sopan ka Bapak. Assalamualaikum. Oh. Nuhun Pak, nuhun. Nuhun Pak, atur nuhun Pak. Atur nuhun pisan Pak, atur nuhun ke Pak Abi dikirim Pak. Alhamdulillah ya Allah. Acan sudah